Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana Mang Jaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa ayeuna para mitra mangga urang lajengkeun hanca ieu dongeng atuh kasugeri kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika Yoga Jaya bade hartos mangalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberah mana para mitra anu mulia kocapkeun isukna rebun-rebun keneh Yoga Jaya geus dangdan sarta geus amitan ka Aki Kalajati jeung Partiwi sajamiang kapilemburan rek mapai nu jadi bapa bari ngeman tugas tinu jadi akina. Ari Aki Kalajati jeung Partiwi geus asak badami yang tertetep tumetep di leuweung bari ngadaguan Yoga Jaya nu rek ngalalana. Akhirna Yoga Jaya miang dijajabkeun ku si Belang nepi ka sisi leuweung. Satuluina si Belang balik deui ka dunungan nu aya di saung sedengkeun Yoga Jaya lumampah sorangan rek neangan nu jadi bapa. Poe ieu poe mungaran pikeun aing dina ngalakonan hirup di alam dunya. Cek Aki di lembur loba nu aneh sabab kahirupan urang lembur beda jeung nu di leuweung. Nah bener atawa henteu aing teh hayang nyaho lah hayang buru-buru nyaho cek Surajaya bari jongjon lempang sakapeung sok ngilikan ali nu dipake dina ramu leungeun kencang katara ali cahayaan siga nu ngandung pamor nu pohara ngempurna gancangna carita Yoga Jaya geus saminggu ngalalana ngider ka unggal desa maluruh ka unggal kampung tapi can manggih nu aneh sabab kahirupan jalma nu kaliwatan asa biasa-biasa bae. Tapi dina hiji poe Yoga Jaya tepung jeung hiji jajaka nu keur nanggung suluh. Nanggungna teu umum jeung batur sabab mun diukur ku jalma biasa mah nu dibawa ku eta jajaka teh 20 urang mending ngaringki kawas numpuk tumpukan suluh nu maju ke sorangan. Dan nu mawana para mitra sadaya katempo karungkupan ku suluh nu numpuk. Barang nempok itu Yoga Jaya ngarandeg leumpangna terus melong ka suluh nu maju sorangan. Si horeng numawana jajaka sapantar jeung manehna malah sarimagnakeun. Kang eureun heula Kang, ceuk Yoga Jaya ngawani-wani maneh. Nitah eureun kanu nanggung suluh atuh nu rek mawa suluh teh eureun. Bawaan ditunda tuluy nyampeurkeun ka Yoga Jaya. Haye naon Jang, butuh ku pitulung ti Akang? Sopokna someahna keur pikaresepeun. Budi parangina hade pikaconggaheun. Lain butuh ku pitulung tapi kuring rek ngajak ngobrol ka Akang padahal lampahan Akang mahiwal beda jeung batur. Cek Yoga Jaya bari neuteup nyidikeun beungeut si jajaka teh. Nah make mahiwal palebah mana mahiwalna Jang? Eta Kang mawa suluh meuni sahunyudan dan nu sejen mah teu kitu sarta tara kokomoan. Ari Akang saha ngaran jeung keur naon ngalah suluh loba-loba teuing? Yoga Jaya nanya gek diuk dina batu. Karena Akang masih bedas sabab kitu disebutna ku bapa jeung emak. Malah batur ge sarua sok nyebut kitu peda Akang bedas jeung kuat mawa nu berat teh ari suluh rek dibawa ka dayeuh rek dijual ka pasar duitna keur meuliean beas jeung pakaian pikeun kepentingan inung jeung bapa kitu naon sababna tanaga Akang bet gede-gede teuing na boga ilmu naon Akang teh teu boga ilmu naon-naon Akang mah sabab Akang mah teu rumasa ngelmu kanu teu puguh nu jelas mah ti leutik geus kieu Akang teh umur 5 tahun geus kuat mangku munding kabiri. Sok dilatih ku bapa umur 10 tahun geus kuat newak banteng bayangan umur 15 tahun geus kuat ngadu tanaga jeung gajah tak kitu Jang jawab si bedas satara basna sakurnu kaalaman dibejakeun sanyana Yoga Jaya menigogodeg kataji ku kakuatan si bedas. Akang sakitu bedasna komo tuang rama mun teh nya moal burung kuat teu nyuhun gunung ceuk Yoga Jaya bari nyarenge teuing atuh da canyak sian ari gunung disuhun mah. Tapi ari bedas nama leuwih ti Akang sabab mun ngalah suluh ka leuweung sakali manggut cukup keur 6 bulaneun uluh mun itu haga teuing nyapaingan Akang anakna ge gagah ari lemur di mana Kang? Yoga Jaya nanya deui beuki panasaran sigana teh lemur mah di Cihumut bapa ngaranna Ki Dugala pun biang banari tapi ari Akang mah geus lila ninggalkeun lemur ngahaja liar ti kampung hayang nyaho dayeuh tak kitu Jang ari ujang saha ngaran mereka mana diengtas di mana deh? Si bedas malik nanya panon mureleng nitenan keritan beungeut Yoga Jaya. Ngaran kuring mah Yoga Jaya asa ti leuweung sanget rek ngalalana ka dayeuh hayang boga pangalaman. Yoga Jaya halus ngaran teh ya. Akang mah kataji ku ngaran ujang sakitu hadena teh. Tang tu ujang mah turunan rajanya.
cek si bedas dari anaker. Ujug-ujugnya Yoga Jaya teh. Lain Kang, lain anak raja, kuring mah anak aki-aki nu miskin jeung Rudin. Aya di tengah leuweung luang liwung teu boga imah-imah acan. Kang, kumaha mun urang babarengan ngalalana da kuring ge teu boga tujuan anu pasti, ka mana we tepina? Ya hayu atuh. Syukur we rek dibarengan ku akang mah. Da Kang butuh ubi batureun, tapi ieu suluh lebar ye, urang jual heula ka daya yuk. Hayu Kang. Geus kitu mah para mitra baraduanana leumpang muru ka daya. Si bedas nu nanggung suluh lempang ti heula dituturkeun ku Yoga Jaya. Nu mawa gemolan eusining pakean sasetel. Teu kacatur di jalana si bedas jeung Yoga Jaya terepi ka daya. Tuluy ngajua suluh Yoga Jaya bisa pisan ngomongna. Nu meuli kataji jeung karunyaeun atuh suluh teh payuna mahal ampir 3 tikeun biasana. Wis, ujang mah bisa ngomong geuning, alah suluh akang payu mah ye. Biasana mah da terasa kieu teh, ceuk si bedas sanggeus jauh ti pasar. Barang akang teh loba lebar dijual murah mah. Batur mah suluh sakitu teh ngabutuhkeun tanaga jeung biaya nu gede. Sedeng akang mah cukup kudu ditanggung. Nya benernya peda boga rasa hampang we meureun. Najan dijual murah ge da tayang rugi akang teh. Tapi ini mah kaharti suluh teh ulah dimumurahnya sabab loba ya. Cek si bedas atoheun asa untung bisa tepung jeung Yoga Jaya. Nya syukur ari kaharti mah tapi ka mana ayeuna Kang? Nah rek ngalah suruh deui atuh moal. Cek Yoga Jaya bingungeun, ulah, da duit mah geus loba ya cukup keur bakal sabulaneun. Aya urang ngalalana we sugan tepung jeung nu diteangan. Cek si bedas para mitra bari jongjon leumpang. Saanu diteangan ku akang teh? Akang mah menang pancen gawe ti kolot, yen kudu ngabaktikeun tanaga jeung mikiran balarea kitu. Kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Kudu ngabela kanu sangsara, kudu numpes nu jarahat, tak kitu amanat bapa teh. Nyamun kitu mah atuh satujuan jeung kuring. Sabab kuringnya kudu kitu amanat sekolot teh malah aya leuwihna. Naon leuwihna jang? Kuring mah kudu neangan nu ngaran Wanara atawa nu ngaran Jamrong. Tahu nu jadi ahli warisna sabab eta jalma jahat, musuh kabuyutan nu luhur kuring. Atuh saja bati kitu kuring teh keur neangan nu jadi bapa. Sabab kuring mah da teu nyaho di rupa bapa, da ti lelemut ge dikukut ku indung jeung ku aki. Sajabana deui rek neangan Raja Saraka nu katelah Surajaya, cek Yoga Jaya teu euleum-euleum nyaritana. Sabab tujuan geus pasti hayang numpas nu jarahat. Surajaya si bedas kageteun malah leumpang na ngarandeg. Nya Surajaya na ciga nu kaget Kang. Nanya Surajaya mila kajahatan. Nya cek beja mah tapi ari nyatana mah duka teuing. Yang sanya nu akang keur neangan Surajaya ieu teh. Eta teh hiji ngaran nu ngandung sajarah, mawa riwayat nu nyata. Sabab akang dibere barang ku umah jeung bapa buktina Ali. Cek si bedas bari nemongkeun Ali ka Yoga Jaya. Barang diilikan sarua pisan jeung nu dipake ku Yoga Jaya. Itu naon hartina nya Kang sabab kuring boga nu kitu mah? Mana jang? Tak ieu da tulisanna Surajaya jeung Partiwi. Oh. Alah. Si bedas olohok sabab teu salah Ali sarua pisan. Sajongjongan mah dua jajaka ngaharuleng kabawa ku lamunan mikiran Ali nu sarua jeung tulisanna sarua. Tapi lila-lila si bedas sadar deui kana kayaan pok nyarita. Wah, urang teh keur ngalalana jangkeun bae lah ulah mikiran nu lain-lain. Mending ge urang leumpang deui yuk. Hayu atuh tapi ieu Ali kudu kapanggih riwayatna Kang naha make bisa kieu nya. Nya boga-boga we ka hareup bisa ka gua Rusiana. Yu ayeuna mah urang nu tuluy nulikeun lalampahan ngarah tereh tepi kanu dituju. Ka mana tujuan urang teh Kang? Ka mana we tepina da urang mah teu boga tujuan. Ih, teu puguh atuh Kang mah. Yu atuh. Terus laleumpang deui saja jalan galecok ngobrol sagala dicaritakeun. Yoga Jaya jeung si bedas jiga nu geus wawuh taun-taun sarta asa jeung dulu repet ku hinis. Keur mah memang sagetih ngancan kaguar sarsilahna. Sabada leumpang di setengah poe Yoga Jaya jeung si bedas ngarandeg lantaran ngadengen gogorowokan ti kajauhan sidik pisan ditujukeun ka nu duaan. Saanya Kangnya namake jeung gegeroan ka urang, ceuk Yoga Jaya bari luak lieu. Lantaran nu gegeroan teh can katempo jelmana. Urang daguan we dieu akang mah panasaran, nah saha manehna teh jeung rek naon ujug-ujug ngageroan ka urang? Yakeun we antep Kang lah da jauh ieu. Ulah kudu didaguan, sanu nyaho bakal nguntungkeun. Akhirna duanana satuju ngadaguan nu gegeroan teh. Tekung sila torojol anu datang hiji jajaka make pakean sing sarwa hideung. Diiket jeung nyoren bedog keuretan beungeut teu beda jeung Yoga Jaya. Bahagia dulu suring keur ngadaguan. Syukur keur ngadaguan kuring mah nu gegeroan ti kajauhan teh kuring.
Rekamarana kisilah cek nuker anyar datang. Bari ngajak sasalaman gep ditarima ku Yoga Jaya. Tuluy ku si Bedas tapi can aya nu ngajawab kalah silih reret bangun heran. Ari sabab ayeuna sidik pisan nu anyar datang ka tempona ku si Bedas bet sarimbag jeung Yoga Jaya. Kitu deui Yoga Jaya nempo si Bedas sarimbag jeung kakara datang. Nu matak tiluanana silih reret nyaruakeun keuretan beungeut. Akang sahangaran na bet sarimbag jeung Kang Bedas, cek Yoga Jaya bari mencerong kanu kakara datang. Ari ngaran Akang masih awas, sabab kitu cek Bapak. Akang bisa nempo kanu jauh, bisa awas kanu anggang, malah pun Bapak ge kitu boga ilmu panarawangan. Tadi teh Akang nempo nu leumpang duaan di gunung, nu itu tuh dituturkeun terus tuturkeun. Nya nuhun we daek ngadagoan, cek eta jalma para mitra ngaku-ngaku boga ngaran si awas. Peda awas tetempoan bisa nempo kanu jauh. Kitu paingan atuh bet aya nu gegeroan tinu jauh. Da geuning aya nu awas panona. Nuhun atuh Kang Awas. Ari tujuan rek ka mana Kang Awas teh atawa atas di mana ieu teh? Cek Yoga Jaya beuki teh telepek. Hayang nyaho kana tujuan si awas. Akang mah teu boga tujuan lantaran ngahaja lunta ti imah teh rek ngalalana. Ka mana we anyogna? Da teu nyaho kanu dituju atuh ari Ujang rek ka mana atuh? Jeung deui saha ngaran Ujang? Si awas malik nanya. Ngaran kuring mah Yoga Jaya, ieu lanceuk kuring ngaran si Bedas. Tujuan teu puguh nu dijugjug sabab sarua jeung Akang keur ngalalana. Nganajan kitu ge ari aya udagan mah nyatana rek neangan jalma jahat ieu teh. Ceuk Yoga Jaya dari anaker. Namun kitu mah urang bareng atuh da tujuan Akang ge sarua kitu. Neangan jalma jahat, cek si awas ngebrehkeun tujuanana. Nya syukur atuh. Ieu atuh urang babarengan jeung kuring sugan ari loba balad mah bakal nambahan kekuatan. Tapi kumari Kang Bedas satuju mun babarengan jeung Kang Awas. Yoga Jaya neuteup ka si Bedas, "Ih jang Akang mah ku Bapa ge sok di pepatahan unggal poe yen hirup di alam dunya kudu silih belaan, silih tulungan, silih pikanyaah jeung silih pika asih. Sabab manusia asalna hiji, nyatana ti Bapa jeung Adam, nyata di Bapa Adam. Jeung hartina mah urang teh sadulur, tunggal sadulur." Kitu jang. Jadi cinak nama satuju merenya, satuju pisan Akang mah nuhun we jeung dedek pabarengan. Ieu urang ini tah ngalalana. Urang silih belaan, urang silih asah, silih asuh, silih pikaeman. Nuhun atuh Kang ieu urang indit. Berarti luan laleumpang nuluykeun lalampahanana. Eta tilu jajaka teh geus teu jiga anyar-anyar pinanggi. Ujug-ujug layeut jeung silih pikanyaah sabab tiluanana geus meunang warahan nu sarua. Meunang didikan nu alus ti kolot-kolotna, atuh dina tepungna langsung sahate jeung saihwan teu pakia-kia. Dina setengahing perjalanan jajakan utiluan menang halangan saeutik. Lantaran harita keur meuntas walungan teu kanyahoan ti tadina, cai walungan ngadak-ngadak naek, sorana jadi ngaguruh mata keung. Atuh nu tiluan teu bisa tetulus meuntas kapaksa malunur deui. Aduh. Cilaka Kang Bedas oge Kang Awas. Teu hujan teu naon-naon cai walungan ngadak-ngadak caah. Kudu kumaha mun geus kieu ye, mangkaning eueuh jalan sejen. Da piraku ari kudu balik ka urut mah. Cek Yoga Jaya bari neuteup kanu duaan. Ulah salembang, ieu walungan urang Benung. Getang tu kahilirna saat, tadi nu saat eta urang meundas. Jawab si Bedas tandes manehna teu sieuneun ku cai gede. Kang Awas satuju we Kang mah, yeuh urang digawe babarengan. Syukur atuh, sok urang digawe. Prak tiluan digarawe ngakutan batu jeung kai gede. Si Bedas menipak-pikpak minahkeun batu segede-gede leuwih dipake ngabendung walungan. Geus kitu dibuburugan ku tangkal kai gelede sarta disaeur ku taneuh akhirna mah cai nu sakitu umpal-umpalan teh bisa dibendung sarta walungan kahilirna saat. Ieu urang mentas jang Yoga Jaya teh heula dituturkeun ku Awas. Keuna Akang Paneuri, cek si Bedas nitah mentas ka baladna. Terus para mitra duanana mentas ti heula ari si Bedas ngajegang di tengah walungan. Nahan bendungan bisi bobol barang Yoga Jaya jeung si Awas geus meuntas. Gerung cai disada ngaguru handaruan. Banjir beuki ngagedean cai umpal-umpalan bendungan mimiti ka keum sarta batu-batu nu galede palid ku si Bedas ditahan ku dua leungeun sasat dogong ngalawan cai. Ku bedas-bedasna si Bedas cai nu sakitu gedena tur umpal-umpalan malik kagirang nimbulkeun sora nu ngaguru handaruan. Nempo kajadian kitu si Awas heran sabab kakaran nyaho kana kasakten si Bedas. Kitu de Yoga Jaya olohok nyaksian pangaweruhna si Bedas. Manusia nanaonan ngahalangan balad aing ha? Hayang dipodaran si anjing kasia.
di podaran siakuing cek hiji sora datang nati girang. Pugu si bedas meninga jenghok terus nempo kaki dua tapi manusia hiji-hiji acan. Sadi girang. Nah cai bet bisa ngomong gitu. Cek si bedas bari luak lieu. Tapi nu sejen Iwati Yoga Jaya jeung si Awas nuker narangtung di sisi walungan. Hei Awas pangilikankeun ka girang aya sadi itu tuh. Sabab tadi anu nangtang ka kuring. Cek si bedas nitah ka si Awas. Keun urang ilikan nasaha nu gogorowokan ti girang. Si Awas naik kana tangkal kai tuluy melong kaki dua breh nempo hiji jajaka nu keur diuk dina batu di tengah walungan leungeunna dijaplangkeun dan paleungeun yang hareup ka hilir. Aya Awas tuh, aya tuh keur diuk dina batu tengah walungan. Sahanya keun urang tangtang sina ka dieu. Si bedas mangku batu sagede telebuk badawer dibalangkeun ka girang sora nepi ka ngahiung bakat ku tari. Tekung silila kadenge sora nu ngagujubar di girang dibarengan ku sora nu ngajerit reuwaseun. Bareng jeung kitu leb-leb cai walungan beuki ngagedean banjir meni umpal-umpalan. Si bedas nahan bendungan tapi lila-lila kakeueum ku cai teu bisa ngamekan. Tungtungna loncat ka darat bari ngahegak. Keur kitu torojol hiji jajaka leumpang luhureun cai walungan. Beungeutna pias tapi kasorot sorot panon seukeut jeung cahayaan. Harita nutiluan heraneun sabab keuretan beungeut sarimbag pisan jeung maranehanana. Ai. Nabet aya deui sarupa kieu ye, saha nu sanyana nya. Jeung nahan debat bisa leumpang dina cai. Ceuk Yoga Jaya bari mureleng kanu anyar datang. Sanggeus eta jelema teh datang para mitra si bedas tuluy nyarita. Kisilah, saha nikah ha? Si bedas miheulaan nanya kanu nangtung di walungan. Ngaran kula Tirta alias Cai, tapi ku bapa kula sok disebut si Tiis. Sabab kula ngawasa ilmu cai bisa mareuman seuneu ku cai. Bisa ngaleungitkeun hawa panas ku tiisna cai. Ari maraneh rek naon make ngaganggu kana kaulinan kaula ha? Hayang modar sia? Ceuk eta jajaka. Nu tetela ngaku boga ngaran Tiis alias Tirta nu hartina cai. Oh, si Tiis andika teh syukur atuh kitu mah, bisa namahan baraya. Tapi kade ulah salah harti, kuring mah teu boga maksud ngaganggu kanu keur ulin. Nya sote kumawani ngabendung walungan, hayang meuntaskeun nu jadi dulur sabab keur aya di setengahing perjalanan. Ceuk si bedas sasadu sangkan teu aya kajadian tarung. Tapi andika geus ngahina ka kami geus kumawani ngalungkeun batu ka girang. Mun kami teu bisa ngejat geus tang tu pejet. Tayina andika kudu narima hukumanana. Nah hampura we atuh lain ngahaja nangtang. Bohong, rasakeun ilmu kami. Si Tiis barangasan manehna ngalelep deui kana cai walungan. Teu lila geus mucung hul deui bari niupkeun cai ka si bedas. Mimitina mah cai teh teu matakna naon da ukur baseuh tapi lila-lila si bedas kabulusan. Sabab hawana Tiis matak baal, si bedas nyoba-nyoba nahan tarikna cai kana awak. Memang kungsi malik deui ka walungan tapi hawa nu Tiis teh teu bisa dipegatan. Akhirna si bedas luncat ngajauhan. Awas tulungan yeuh. Minta tulung ka si Awas. Sedengkeun si Awas para mitra dina hakikat mah ngagem ajining ilmu geni. Ngagem aji acining geni ngan nu dicokot cahayana malar awas kana barang-barang nu aya di tempat poe. Tapi para mitra sadaya kangaranana seuneu perbawana tetep panas babari bijil nafsu harita ge nya kitu si Awas amekeun nempo baladna disiksa ku si Tiis. Munur bedaskeun ku kami urang lawanan bari celeng loncat ka sisi walungan langsung ngagunakeun elmuna ngaluarkeun hawa panas ka walungan saharita cai walungan ngagolak ngebul ka luhur siga ditaheur we. Pugu si Tiis ampir kawalahan manehna kungsi ngejatina cai walungan teu kuat ku panasna asa dikulu. Tapi cai moal eleh ku seuneu harita keneh si Tiis ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Ngabijilkeun hawa Tiis nu leuwih kuat lila-lila ilmu si Awas eleh. Kawaseuneu diteos ku cai malah si Awas kawalahan celeng luncat tina sungut bijil getih seger. Aduh, ampun kaula tarima eleh. Cek si Awas bari ngahegak. Hayo geura maju deui sahan wani ngalayan kami. Cek si Tiis jadi sombong. Lantaran boga rasa yen dirina unggul ilmu moal aya nu jadi moal anu nandingan. Cilaka Jang Yoga Jaya kudu kumaha mun geus kieu ye? Ceuk si bedas bingungeun sabab ilmu nu bedas. Nah, punten ilmu teu nu bedas, teu nu bisa dipake ngaladenan ilmu si Tiis.
kuring rek maju asa nama nu tiis mah kudu dilawan tiis deui cik akang malundur heula kuring rek maju cek Yoga Jaya bari terus ngalengkah lalaunan tapi pasti sok maju boga ilmu naon si lain ha ulah waka agul tiis sabab manusia taya nu punyul keuna ku paribasa luhureun bentang aya bentang luhureun langit aya langit ari sabab manusia boga ilmu teh ngan saeutik dan luhur ilmu mah taya deui angin Allah jeung deui andika kudu nyaho kakuatan manusia cukup ku cai teu cukup ku cai teu cukup ku taneuh teu cukup ku seuneu teu cukup ku angin tapi nu opat eta kudu ngahiji taina andika ngandelkeun cai bungkul moal aya kakuatan cek Yoga Jaya bari molotot teu panuju kana kasomongan si tiis sia bisa nyarita kitu ha sabab kami nyaho nu diagem ku maneh ilmu ning banyu kakuatan maneh ngan bisa nyoko dina urusan tiis jeung cai coba ayeuna urang adukeun jeung ilmu kami nu sarua boga ilmu tiis cing urang coba-coba cek si tiis bari masang kuda-kuda panon mureleng ka Yoga Jaya siuk aya angin tiis nu bijil tina dampaleungeun si tiis nyerepkan awak Yoga Jaya tapi taya pangaruh naon-naon sabab ku Yoga Jaya mah eta hawa tiis teh lain dilawan tapi diserot deui ku hawa tiis nu akhirna mah ilmu si tiis eueuh pangaruh naon-naon lir ibarat cai anu ningang keusik nung tuta nyerep urutna beakeun ilmu andika kami sanggup manadah sakabeh-sakabehna cek Yoga Jaya tetep tagen malah mah kakuatan asa leuwih udak batan nu tadi sedengkeun si tiis kakuatan kaserot ku Yoga Jaya beuki lila awakna beuki leuleus tungtung nangudupruk teu kuat nangtung aduh ampun kuring taluk cek si tiis bari nyuuh naon nu ngajadikeun andika taluk kuring sadar yen kakuatan kuring aya keneh nu ngungkulan atuh saja bati kitu kuring sadar yen kakuatan teh teu cukup ku sarupa tapi kudu ngahiji jeung kakuatan sejen syukur ari andika geus ngarti mah tah eta nu diperlukeun teh ayeuna andika kudu ngahiji jeung balad kuring sangkan lengkep jeung regreg andika boga ilmu tiis kang bedas boga tanaga rohaka kang awas boga ilmu panarawangan jeung bisa ngabijilkeun hawa panas jadi kakuatan urang bakal leuwih punjul lamun daek ngahiji cek Yoga Jaya Daryanaker ngajak ngahiji ka si tiis syukur kuring daek ngahiji jeung anjeun sarta kuring rek bumela ka anjeun sabab saenyana mah kuring ge butuh ku pibatureut da puguh geus lila tara tepung jeung jelema sejen cek si tiis atoheun pisan asa tepung jeung baraya syukur ari kitu mah tapi ari pagawean andika naon nah bet ulin di walungan cek Yoga Jaya nanya deui lain ulin keur latihan ngagayuh cai sabab ilmu kuring mah ngahiji jeung cai ti lelemut geus wabuh jeung cai sabab kitu warahan ti bapa saha bapa andika bapa kuring ki banyu ayeuna keur tapa di leuweung anjeunna palai tepung jeung guruna nu geus 18 taun ngiles hebat tangtu bapa andika jalma sakti mandraguna muga-muga dina hiji waktu diparengkeun tepung yuk ayeuna mah urang nuluykeun lalampahan sabab kuring keur ngalalana cek Yoga Jaya ngajak init atuh geus kitu mah si tiis teh teu kagok deui langsung ngahiji jeung rombongan Yoga Jaya ayeuna aleutan jadi opatan jajak karampag jeung sarupa siga nu kembar ti saprak eta kaya kajadian si bedas jeung si tiis ngarumasakeun hengker sabab ilmu teu masagi ukur ngandelkeun sarupa ayeuna geus jentre yen leuwih unggul teh iwa ti Yoga Jaya eta opat jajak kalaleumpang sakaparan-paran teu puguh anu dijugjug para mitra sadaya da pugutan apa jalan turun gunung ungah gunung nyorang lebak jeung sampalan sup kalembur reuh sakedeung leumpang deui ka desa liana kitu jeung kitu bae taya bosen dina hiji mangsa kaparengan di hiji Tegal jajakan opatan teh eureun handapeun tangka caringin para mitra sadaya eta jajak teh eureun handapeun tangka caringin atuh puguh we anu mencal hiji Yoga Jaya gogoleran bari ngararasakeun nikmatna angin gunung dikawihan ku recetna sora manuk sedengkeun si tiis jeung si awas katut si bedas nyarane kana akar bari ngahariring para mitra kaum dangu keur kitu beretek aya unca lumpat dituturkeun ku sato-sato sejen lalumpatan meuntasan Tegal Jukut eta sato-sato ampir nubruk kanu keureuh
puguh we Yoga Jaya meningoreja terwaseun. Aya naon ieu teh sasatuan meni rabeng kieu. Paling ge udag maung meureun, keun bae urang tewa ku akang. Jawab si bedas ayem manehna teu sieun ku maung lantaran gajah gesok ditewakan. Sabotkeun ngobrol sato-sato nu tadi lumpat ka kidul ngadadak malik deui ka kaler. Ni jelung jeleng rek nubruk nu opatan, Yoga Jaya kukurutus tapi sato-sato jarauh manten. Kunaon sasatuan teh nya asa teu kaharti teuing. Tadi ka kidul, lainna ka kaler. Nasieun kunaon nya aya sanu ngudagna nya. Kitu ceuk Yoga Jaya bari luak lieu ka unggal jurusan. Si awas teu cicingeun manehna buru-buru nitenan ka sabudeureun eta tempat bisi aya bahaya nu ngancam ka rombonganana. Barang geus sidik tetela di kidul aya nu keur lulumpatan tarikna keur ngudag-ngudag sato. Sanggeus sato kahilir eta jalma lumpat deui megat. Nu lumpat kitu jeung kitu salilana kawas keur ulin. Aya nu lulumpatan di kidul terus kaler terus ka kulon, terus kawetan eta sato-sato ngahaja di udag-udag. Lamun rek asup ka leuweung sok dipegat ku eta jalma. Lumpatna tarik lir kilat, ceuk si awas laporan ka Yoga Jaya. Cing akalan kumacarana kan lah sangkaan jalma nyampeurkeun ka dieu nah rek digeroan atawa rek ditewak. Urang tewak we satuna kabeh urang kumpulkeun di dieu, tema si bedas bari jung nangtung. Keheula mending ge urang umbere hujan ye tang tu sato-sato nu kumpul di dieu nyiuhan hanapeun tanggal caringin. Ceuk si Tiis hayangeun ngajajal elmuna. Sok atuh petakeun duanana. Ceuk Yoga Jaya nyapih sangkan adil. Harita keneh si Tiis ngawatek elmuna reup langit angkeub tekung silila bereg hujan meninga gebret. Barang geus cur hujan sato-sato keur lalumpatan nyimpang ka hanapeun tangka caringin ngadon nyiuhan. Unggal sato nu geus datang kadinya ditewakan ku si bedas dicekelan pageuh teu aya nu bisa ngejat. Tete laboga dulur teh sarakti. Si Kang awas digawe deui di mana ayana jalma nu keur ngudag-ngudag sato. Kejang urang ilikan ku akang di mana nya? Ceuk si awas tuluy alak ilik ka sabudeureun eta Tegal. Breh katempo jalma nu tadi ngajanteng di wetan keur luak liuk neangan sato nu tadi diudag-udag ku manehna. Heraneun pedah ngadak-ngadak ngiles. Tu di wetan jang keur luak liuk neangan udagan. Singgerawan cenah ka dieu atawa bejaan yen sato-sato di dieu kitu. Gero si awas ngagorowok ngageroan anu keur luak liuk teh. Puguh we eta jalma reuwaseun tuluy leumpang muru ka tempat datangna sora. Barang serog ka Yoga Jaya manehna kaget horeng sato-sato keur dicekelan ku si bedas. Eueuh nu bisa ngejat. Paingan sato-sato udagan aing eueuh da geuning dikeukepan ku sia. Nanaonan ieu teh? Ngajak ngesang ka aing? Lepaskeun sia. Ulah nu dicekel barina ge. Ceuk eta jalma. Ujug-ujug ngamek we ka si bedas teh sabab sato-sato nu keur diudag-udag ku manehna aya nu nyekel. Ulah wakam. Nama kisilah, nanaon ge kudu puguh heula jujutanana. Nama ke molotot ka kuring. Kelana ulah rusuh. Tema si bedas bari tetep nyekelan sato-sato teh. Direngkepkeun saloba-loba. Ngangles manehnya. Teu sadar kana kasalahan nu dipilampah. Maneh geus kumawani newakan sato-sato nu aya di dieu. Sedengeun eta sato ku kami rek dipake latihan. Ngahaja diaburkeun di Tegal sina lumpat ka ditu ka dieu. Naon gunana cek si bedas nana nya deui. Keur ngajajal pangabisa sabab kali ngagem ilmu lumpat anu kacida tarikna. Malah bisa balap jeung angin, bisa ngagayuh sang bayu, bisa ngadatangkeun angin topan. Ari tadi keur ngajajal pangabisa, balap lumpat jeung sasatoan, nah make ditewakan satu-satuna. Cek si tarik ngabejakeun kaayaan dirina. Kitu, cik atuh cobaan nya andika teh bisa ngagayuh angin. Sok datangkeun ka kuring. Urang tadah ku ilmu kuring. Sabab kuring agama aneh, boga tanaga moal tak aya tandingna. Malah gajah ditekean ku kuring mah. Ulah somong sia rasakeun ya. Ceuk si tarik belesat lumpat ka hilir sakilat geus teu katempo bakat ku tarik-tarikna. Yoga Jaya jeung nu tiluan heran sabab nempo ilmu lumpat anu sampurna. Samemeh aya nu nyarita ti kaler kadeng anu ngagerung handaruan dibarung ku rabengna kalakai garing ka Jomantara. Horeng aya angin anu gede jeung tarik rek ngagulingkeun si bedas. Hari tetangka caringin melenod rek rungkad, dauna rabeng katebak angin. Pangpung garing maruragan si bedas ngarti, manehna ditangtang ku si tarik sangkan ngadu kakuatan. Kalayan teu loba omong eta tangka caringin dihalangan ku manehna, ditahan ku dua leungeun. Tapi angin kalah kabeukit tarik sora ngaguru handaruan. Yoga Jaya jeung si awas katut si Tiis kapaksa ngadapang heula
sieun kasapu ku angin. Tiis, eureun geun hujan. Si Bedas ngagorowok lantaran teu kuateun ari nahan angin jeung hujan gede mah awakna kabulusan. Kurang eureunkeun, ceuk si Tiis terus niup ka luhur. Dadak sakala hujan raat. Langit lenglang taya aling-aling ngan angin asa tambah tarik ngaguru hayang ngarungkadkeun tangka caringin. Si Bedas ngadu jajaten jeung si tarik lila-lila si Bedas kawalahan tangka caringin nu ditahan ku manehna kabawa ku angin. Akarna karabut sarta eta tangkal ngalayang ka awang-awang. Si Bedas kabantingkeun kana lemah ngajoprak bari gegerungan. Sabab beungeutna kababu ku angin caringin, ku akar caringin atuh gancang diburu ku si Tiis, dipangku dibawa ka sisi tega nu anginna rada leler. Cilaka aya dewe nu tarung teh aing kudu waspada ye. Ceuk hate Yoga Jaya bari lumpat ka sisi tega nuturkeun si Tiis jeung si Bedas. Malah si Awas ge milu nyampeurkeun. Mana kadijayaan maneh teh temongkeun ka aing ye urang jaja sakalian, ceuk si Tarik. Nangkang deui si Bedas, tapi si Bedas teu ngajawab manehna rumah saeleh. Kumaha Kang Bedas kuat keneh tawan teu? Yoga Jaya nanya bari melong ka si Bedas nu ditanya ngahuleng semu bingung. Geun ku akang urang lawan? Cek si Awas miheula nyarita rek ngalawan ka musuh nu ngaran Tarik. Junga tukang tewak sing beunang urang elingan. Mangajang. Si Awas murelang ka musuh, najan jauh ge kaciri gerak-gerikna. Kalian teu omong maneh ngabijilkeun ketepel cepret ngetepel musuh ti kajauhan. Si Tarik reuwas lantaran aya nu pating peletak kana tarang beuki lila beuki kerep. Teu beda jeung nu diawurkeun. Batu sagede-gede muncang murubut kana beungeut jeung tarang. Kurang ajar sia saha manusia nu maledogan ka aing, awas ya. Cek si Tarik bari tuluy masang kuda-kuda tuluy ngagayuh angin. Ditujukeun kana datangna batu atuh batu-batu jadi malik leuwih Tarik lumpatna. Sabab katebak ku angin nu sakitu ngagelebungna. Peletak batu teh malikan ka si Awas, malah Yoga Jaya jeung si Bedas katut si Tiis kabagian. Kabeh ting puringis nahan kanyeri, malah Yoga Jaya lumpat nyingkahan balai, sabab batu karasana peureus kana tarang. Wah, cilaka jang si Tarik mulangkeun batu ka akang ye. Kudu kumaha mun geus kieu ye, balerog we ku batu gede kitu, cek si Awas bari mundur, leungeun pakupis nakisan batu nu nyamer tarang. Keun urang baledog batu gede, di mana ayeuna si Tarik tah? Si Bedas keheuleun tuluy neangan batu ka parangan manggis sagede talebug rigidig di pangku. Tuh deukeutang kalawatu nu doyong, sok baledog ti dieu. Teu anta parah deui para mitra, bedawar batu nu sakitu gedena dibaledogkeun ku si Bedas. Maningah hiung bakat ku Tarik, nempok itu Yoga Jaya reuwas sabab kakara kapikir ayeuna mun eta batu malik deui ka bawa angin bakal nyilakakeun ka sarerea. Kang, nyingkah bising balik deui. Sarerea ngagugut leung jeung nyingkah ti dinya. Tetela teu nyalahan batu nu keur ngalayang nepi ka musuh teu nepi ka musuh sabab kaburu balik deui katiup ku angin si Tarik. Maningah hiung bangbaraan akhirna blugrag-grag kana lemah. Untung Yoga Jaya jeung baladna geus tingkah. Waduh. Untung jang Yoga Jaya rancing geus ieu. Mun teu urang bakal katinggang ku batu gede. Cek si Bedas bari gogodeg. Ngarasa ketir para mitra nempo kajadian kitu. Kumaha ayeuna atuh yeuh? San wani maju yeuh? Cek si Tiis. Kuring geus si Awas geus kari maneh Tiis? Jawab si Bedas bari neuteup Yoga Jaya satujueun. Tuluy si Tiis ngawatek ajianana ngadatangkeun deui hujan nu leuwih gede, maksudna sangkan si Tarik kakeum ku Cileuncang jeung kabulusan ku hawa Tiis. Ngaso heula para mitra. Kumaha kaayaan harita para wargi. Bereg hujan gede meninga gebret kaayaan jadi angkeub mata keung. Tegal ngadadak loba cayan cai leuncang ngagulidag garitu ka dieu. Ngocor muru ka si Tarik nu aya di kaler, tapi mata kaget cai teh malik mani umpal-umpalan rek ngeueum kanu opatan. Yoga Jaya bingung sabab eueuh keur pilumpateun ari cai meninga gulung rile gunung. Kang Tiis kumaha ye cai teh balik deui? Cek Yoga Jaya bari luak liuk neangan pilumpateun. Tenang jang, ye cai urang balikeun kan asalna. Si Tiis ngawatek elmuna seor-seor cai teh buyar ka
lila-lila saat pisan Yoga Jaya jeung baturna salamet ngan musuh can kaungkulan. Kumamun geus kieu Kang saha nu sanggup maju deui teh? Bala Yoga Jaya eueuh nu nemalan. Kabeh ge taak para mitra, taya nu wani maju lantaran elmuna teu cukup keur ngalawanan si Tari. Tanaga angin teu bisa dilawanan ku ilmu maranehanana. Kang awas tadi akang kungsi nyaritakeun yen akang je sajabana ti ngagem ilmu panarawangan, ngagem ilmu geni. Sabab ilmu awas nyokot tina cining cahaya seuneu. Cik ayeuna bijilkeun geraduruk ta si Tari, ceuk Yoga Jaya bari neuteup ka si awas. Laras jang akang boga ilmu tah. Sarta sanggup ngadatangkeun raja geni tapi sing emut seuneu gede baka ngaruksak leuweung. Komo mun ditiup ku angin si Tarik seuneu baka ngalentab ka kayo nu nguyun di leuweung. Akibatna leungeung baka kahuruan. Mun geus jadi kajadian kitu tangtu urang sararea baka rugi. Sabab leuweung kacida gede gunana keur kahirupan manusia. Sakumaha nu geus karasa ku urang. Jawab si awas tandesna keur nyaritana lain teu bisa ngabijilkeun seuneu ngan teu hayang ngaruksak leuweung. Nya bener Kang. Leuweung memang kudu dimumule ku urang sararea. Sabab naon-naon nu aya di jero leuweung pohara gede mangfaatna keur urang. Komo kuring mah dati lelemut ge hirup di leuweung. Ku leuweung asa kahutangan budi, tapi si Tarik kudu dilawan, kudu dililirkeun hatena. Sangkan teu ngalajur nafsu ngumar amarah ulah ngajak peperangan. Saha nu kudu ngalawananana ye? Ujang we atulah sabab akang sabatur-batur mah geus ngajajal. Tetela teu hasil cik ilmu ujang bijilkeun. Cek si Bedas. Nitah ka Yoga Jaya sangkan maju. Tapi Yoga Jaya teu ujug-ujug daek manehna mikir heula kalayan api. Sagot mikir gero si Tarik nangtang sorana handaruan. Manusia bangkawara, ayo geura maju sia. Mun geus taya kawani ulah ngajedog di dieu deuleu. Sok sia geura nyingkah sing jauh. Mun teu daek init kapaksa rek dihukum ku aing deuleu. Cek si Tarik ngancam atuh puguh we Yoga Jaya bingung najan teu hayang perang oge ari ngadenge kitu mah teu wani ngantep. Sabab geus meunang amanat ti Aki Kalajati yen kudu silih elingan silih tulungan. Jeung papada manusia cenah para mitra jeung silih pikanyaa. Yoga Jaya teu tega ngantep hiji jalma nu nincak jalan salah kudu wae ngelingan. Lawan jang tumanlah manusia kitu mah kudu diwarah cek si Bedas. Ngahatean malah masih tiis jeung si awas sarua ngahatean Kang. Ku kuring rek dilawan tapi kuring mah teu aya niat tarung. Lain rek ngadu jajaten, lain rek nemongkeun pangabisa, tapi hayang ngelingan anu keur linglung. Rek mere jalan nu keur sasar, rek ngabejaan ka eta jalma sangkan ulah jongjon dina jalan salah. Kitu para mitra jawaban Yoga Jaya terus manehna maju ka tengah tegalan nangtang si Tarik nu cicingna jauh di belah kaler. Nu ngageugeuh ieu tega coba geura datang ka hareupeun kaula urang ngajajal ilmu pangawruh jeung kaula. Waktosna kabujeng seep di para mitra sadaya. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Ki Leuksan.